Mang, rek mau gimana ya? Pion. Gimana aja emang? Ayo merah kan di jalan. Bener. Oh, bener. Oh, emang belum cakep gitu. Ai maneh. Oh, merah, apa merah? Bisa. Yo, ya. Dia ngikut. Ulang-ulang paling sih teh. Lain maling, mang budak ayam nu mere di jalan ieu. Ngomong hajatan. Itu nu hajatan gitu. Pamere mana itu hajatan? Lain itu nu hajatan, cin kene urang ngalewat. Dibere ieu. Emang kira hajatan? Eueuh nu hajat. Hah? Eueuh nu hajat. Minggu deui. Minggu deui situ. Eueuh nu hajat eueuh. Hayeuna urang bos. Mau bisa aya subang sabung ada masalahnya budak mana deui urang mah. Eueuh nu hajat kana nyambungan di nyambungna teh. Hah? Ah. Eueuh nu hajat. Ya mah lieur. Ya, tetangga sia anu anu hajat. Sia masalahnya bukan nanyakeun ka ieu maneh we teh teh masalahnya nyungan mah. Dibejakeun eueuh nu hajat ieu mah pamere ti nu geus gerakan. Urang geus tilu gerakan dibere ieu. Hah? Lain nu hajatan. Jauh atuh itu rumahnya. Ada ieu mah sapanya. Jauh Lembang mah jauh. Bener pisannya teh. Lila dirorek teh eta budegna ku aing. Amin. Goblok Gitu lah. salat sih doakeun ibu batur. Ku aing dirorek cuy na tika didagorkeun tah jeung sirahna. Tugana jadi bener deui. Tujuh orang aja dia. Asli satuju eta teh didagorkeun ku urang. Hah? Bisa nyambung deui wae. Ah, aing geus lieur semua balen ieu mah. Oh, iya teh lain tinu hajatan. Urang tadi ngalewat kanu kegerakan ngabantuan sakedeung tinu gerakan ieu teh. Oh, dia jangan orang. Nuhun ya. Kalau main lapar aja. Aing geus sarua lapar, lain jeung mang budak ieu mah. Mau ini tuh kain, tapi banyak deh. Ya.